Sampurasun barudak tepang deui sareng Mak Entin dina acara Caki Carita Kitab Suci. Dinten ieu emah bade medar hiji cariyos aya hiji murangkalih anu nuju bingung kedah kumaha pilampaheun nalika urang bade ngapalkeun kumaha ngemut-ngemutna. Tah kumaha cariyosna hayu urang saksian sasarengan nya. Mak, anjing teh Joy teh rek ulangan tapi tak apal-apal, Mak. Ulah hariwang atuh Joy. Keun we nu penting mah ayeuna Joy tos ngapalkeun. Eta tanggung jawab Joy nya. Mun sakola mun rek aya ulangan ngapalkeun we heula. Kan ulah hilap urang pan gaduh panulung. Saur dawuhan Gusti nyarioskeun kieu. Yen urang teh gaduh panulung nyaeta Roh Suci. Anu pasti bakal ngawurukan jeung ngingetan Joy enjing nya tong salempang. Ayeuna mah ngapalkeun we heula sabisana. Tah bari urang percaya yen urang gaduh panulung aya kawasa Roh Suci anu enjing bakal ngingetan Joy. Sok ayeuna mah ngapalkeun deui we terus. Da eta tanggung jawab Joy. Salaku budak sakola ngapalkeun tong hariwang. Engke Roh Gusti anu baris nulungan Joy ngingetan Joy waktu ngeusian ulangan di sakola nya tong hariwang. Ma oge rek diajar deui ieu ayeuna sok diajar deui ayeuna mah. Nya, Mak. Tah kitu barudak upami urang diajar, upami urang bade milampah naon bae, urang teu kedah bingung. Kumargi urang gaduh andelan nyaeta kawasa Gusti. Roh Suci anu baris ngawulang urang, ngajarkeun urang, ngemutan urang, naon anu kedah dipilampah ku urang. Ku kituna hayu urang sasarengan muntang ka Gusti supados urang diemutkeun ku kawasa Roh Suci. Cak dugi ka dieu heula nya carios di emak dina acara Caki dinten ieu. Dugi ka patepang deui dina carios anu sanes salajengna. Permios, dah.